Enggak. Acara kidung sawer panganten adat Sunda orang dikawitan kalian deuh kalimah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah urang kawitan nyebat asmana nu agung ka Allah Ghafurur Rahim sambahan urang sadaya puja puji mung ka Gusti menyepeng sadaya alam hakim yaumal akhir mung ka Gusti urang tumut nedapi tulung kang jaring hidup kinan jalan bagja tepung rapi jatuh rami mau kalaparan carita natrat dina rumah tangga jimat nangan welas asih antara hidup duaan Koma kali kana pawit entep tetep tepung rasa duh mening asih mandiri lencik asih lahir batin amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan ya awur artosna diawur sepkan wur diawur artosna diawur wir sawer bapak hajat bade nyawer alah wur
Bapak hajat ngiring sawer wur di awur atasna di awur taratan wer di sawer bapak hajat bening nyawir bapak hajat mana sawerna awur awur Cianjur Cianjur nambihan awur bapak hajat bade nyawer Pak hajat tadi atuh wer dia Bismillahirrahmanirrahim. Acara sareng acara adat Sunda Peratus Patihatur adipun Imas Retna Yulia atau nanti Imas Japati Bodas Tisangkang Seni Hegar Panglaras Desa Panawan Kecamatan Cigadangokar Kabupaten Kuningan disarangan ku Restu Singgih Wedding Gallery anu dipimpin langsung ku AA Restu pamit undur diri di sadaya obilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.